sarua orang ngajarna dia penting kieu mah wayahna orang perem teuing Bu najuran Bu langsa tagawenya mete bosan wari siap sarapan siap Nabi Putra Rasulullah Muhammad Nabi kekasih Allah Nabi Alam hadini khairul khalqi kulli. Bu apal? Apal itu nu balik ke mana? Cik Jayanti. Kalau kenal ngomong apalnya? Betul, sekurangnya mau balik. Cek. Oh. Asik gak mau memang. Ya mah jadi partner, oke? Okay? Idenya sok. Lain buat tadi tekan tapi teh mau pada pakai gamisnya. Bohong sih. Iya teh hayang siga upin-ipin sename sarua. Padahal beda jauh atunya. Kasih kiri iya sok. Kasih kiri iya sok. Kasih iya. Kasih kiri mana? Iya mah kolot geus ewokan. Tapi jomblo, sorry. Kain promosi sing mikir wa tuh. Geus ngaji, ya Allah. Geus turun orang teh dihina. Jadi hate, geus lanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu ngajawab salam sim kuring sing dipanjangkeun yuswana. Nu tengah walar salam sim kuring. Uih dia dicap di kotak sia. Hayam. Naon atuh ayeuna? Ucing. Lawi bawaan kene ucing sok daripada teh kotak mah bener teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puja panghias rasa, puji panghias ati, mugi adugi kana Maha Suci, oge teu hilap salawat miwah salamna terimpah curahkeun ka junjunan alam nyatana habibana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Bu, ayah kene, Ayah. ayah ngaleuleus sih mah. Oh, cucak di beredar anjing kita kumaha. Nu ngobrol-ngobrol anu nunutan teh kumaha aja teh. Jadi kumaha. Rindu kan abi rindu. Indo siapa? Cinta kan abi cinta teh. Cinta asli cinta kan abi cinta. Lales kieu. Hayang ngompol biasa serian bae. Oh, baik cek kumaha. Siap salawatan siap.
Sok sawatan atuh nu bisa apa? Cicing we siga patung ditanya teh bunuh jenon pan jenon curiga ngadu ilmu orang mah teh piraku lamun orang anu masakeun cinta ka nabi urang kudu macakeun salat piraku ayeuna ka kabogoh ngaran cinta di juk-juk arek hujan badak leutik oge nya piraku ka nabi urang teh cinta arek ka kabogoh cinta badak sagede pagi cinta teh Bu terus dulu teteh saha akhirnya aku disebutan ngaranna hiji-hiji manat apa nah sok baik tanya apa ya Rabbi Rasulullah balik maqasidana wa wirata madadu ya wasyi'an karam apa sesarangan ya Rabbi Rasulullah balik maqasidana wa wirata madadu ya wasyi'an karam Kurjan syafa'atuhu likulli mu'minin awla'i mubari ya Rabbi Mustafa balik maqasidana wa firlana ma'adan ya wasyi'an karam krik diisin kieu abah keur tiis suaranya udang udang lamun keur tiis kieu mah biasana si John sok udang mah nya lalaki sok botohna selimut tetangga oke teh hilap ke para sahabatna ke para tabiin tabiatta oke teh hilap ke aparatur pemerintahna kita hilap ke kades RT RW na aya RT RW na aya mana urang doakeunnya RT RW na cing dijembarkeun hatena amin cing dipanjangkeun yuswana cing ditambahan pamajikana amin Bu kita hilap anu kudu Allah dimuliakeun di patempatan ieu teh mugia orang sadayana cing dimeparinan kesehatan dohir sareng batina amin hayang cager bung meuni tengah jawab amin atuh amin sulit orang dia mah cilik ieu mah ada kasep urang atuh apunya we cok teuy ke Jadi orang kata langsung aja kayak kiranya keburu ungi Bu orang teh kadetnya kudu syukuran ayeuna orang oge kudu syukuran dina bulan mulut ieu teh kudu syukuran tuduhnya yang bantuan lamun bantuan mah dengenaheun
Oh, oca, tadi baturan, geus diberi tuang aca. Lain ku masalah balik da lamun teu di baturan mah nu geus hiji mah datengeunangeun. Lapang ieu teh nggak apal. Wah parahnya tuh nu. Tunu lah aing geus apal babangatan layak ieu mah waktuna peureum nya. Tara biasa pengawasan layak ieu atuh ayeuna jam sabaraha? 10:30 kita rasanya. Urang teh kudu syukuraneun nya Bu, ayeuna teh di bulan mulud ieu teh. Ayeuna panitia Karang Taruna teh ngajieun panggung ieu teh kudu duit. Duit. Ayeuna dinu meuli cai kudu Duit. nyeun tenda kudu Duit. Duit. pokona mah nyeun son kudu Duit. balik oge kudu Duit. Asia kudu itu aja. Duit kayak butuh. Orang teh kudu sukarada do canton tuh batur mah naik ka dieu ka patempatan. Canton tuh batur mah naik ka dieu tengah peuting. Ngaji can naik batur mah. Wah anu dieu mah masuk keur nonton TV we sinetron. Keur sasarean balik geunah teh we nya. Jebat tiris. Urang teh dino ieu teh kunaon tadi teh syukuran mulut. Ayeuna dino syukuran oge lain dino muludan wae urang boga suku. Urang kudu syukuran. Aing mah ini jadi jawab lagi bagian orang mah. Dacek orang ge kasep orang mah. Lain masalah kasep da apa. Atuh babangatan juga ke mah geus waktuna peureum. Gitu. Nya. Heueuh atuh bae waktuna peureum. Lain waktuna ngaji. So, gitu. Urang boga suku, kudu syukurana dipake pangaos. Lempang ka dieu ka majelis Takdim. urang teh boga leungeun kudu syukuran Non. lain dipake guplak ka Blok. lain tunjak tojok ka Tul. urang mah kudu teh boga leungeun teh mawa Quran Nah. mawa kitab. Oh, gitu. Ayeuna Allah nyiptakeun leungeun teh jang kasayan berarti ayeuna Saya. dipake tunggal-tunggal ka batur. Atuh, nyari atuh. Ya. Nah, ditinggali mah bimo aya kene tapi didinya jual eueuh eta. Euy Saya saya. kemarana? Aduh, kanabun. Si Ais aya si Ais. Aduh, euy ya. Halo. Hai. Hai. Jauh gitu euy. Kadia atuh kadia. Atuh siap. Da ieu mah eta diarep tingali aya cai, aya opieun. Di jama atuh. Oh, aya mau sarangannya. Mau sarangan nih. Naon cenah ari di bulanan ieu teh? Rabiul Awal ieu teh naon cenah? Terang teu? Naon? Teuing. Oh, teuing wae nya teh. Rabiul Awal ieu teh kelahiranna Kanjeng Nabi Muhammad. Ayeuna naha Rabiul Awal teh bulan sial. Nah bulan sial senang. Kan geus digubrakeun Kanjeng Nabi Muhammad jadi teu sial. Ayeuna teh bulan Berkah. berkah sok ayeuna ustaz ajengan kiai ditinggali di kulkasna pinuh Pinuh. kunaon. Duit.
ku duit puasa teh bener ah aya di beklan mah bakakak we cenah anu keur cenah sok nah surah kanjeng Nabi teh dilahirkeuna poe Senin sepertiga malam nah teu poe Jumat oh nya we Jumat teh Sayyidul A'yam atuh nah kunaonnya poe Jumat teh Sayyidul A'yam Jumat teh non sok aya Jumat berkah geuning para anbiya rek Rasul eta nu dimuliakeun teh hari Jumat tah tapi nah kanjeng Nabi Muhammad teh lahirkeun poe Senin nah sok naon sok teuing ayo mah dijawab kudak leutik lik oh cukup kumaha teh sok kumaha teh kudu kumaha ditanya kudu kumaha teuing rek kumaha teuing teuing kahirupan rek kumaha teuing pokona mah teuing we eueuh pamadegan hirup sia mah teuing we nya teuing ditaros teh akhirnya nah kanjeng Nabi Muhammad teh cenah dilahirkeun teh sepertiga malam teh Senin teuing teu isuk-isuk teuing teu siang teuing nah teu sore teuing nah ayo kan teu penting teuing nah teu penting urang sok aya teu keur sare ngalindur ngompol kacai tengah penting osok tara osok eta teh Gusti Allah teh ka urang teh ngageroan ayo hambaku sok minta ka urang hayang naon ku urang mau ditolak eta. Tapi ku pelegug-pelegugna urang ku bloon-bloonna urang geus ngompol balik deui ka kamar nanti naik salimut perem sare molor perem eta sare molor sia doger monyet eta doger sare molor tidur sare bum nah asina ayeuna nu tadi teh buat sepertiga malam ya nu tadi urang teh naon nu tadi teh urang teh kudu syukuran urang geus dibere hirup ge kudu syukuran ayeuna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi sok wasallam ngomongkeun batur tara osok tara sok kanjeng Nabi Muhammad mah tara ngomongkeun batur tapi nah ari arurang ngomongkeun wae batur nah atuh kunaon osok nya ngomongkeun batur osok tadi ge osok cenah aduh tara ayeuna bener henteu lain nama keur ngaji nya keur ngaji ayeuna mah bongke mah guys baik pengajian mah euy sa itu mah digoreng ceramah gitu kan apa kredit kene piuna si Imas atuh tadi di mana di pode ayeuna mah celengkang cenah lain lain jarang binaon pembahasan teh non pembahasan teh mana bi teh syukuran urang ngomongkeun batur cenah lagi batur dina ajina ci saja mah anu ngajina eta ngeunah lain kitu blegung oh lainnya kumaha lain lagi batur dina ajina ci saja mah anu ngakibah rasana leuwih padang di batang ngajina sia oh berarti kumaha sok sia ayeuna dina ngajina oge bana ke sana komo deui ngomongkeun batur dosa katanya orang
Ayeuna ngomongkeun batur mana teu karasa tuh. Sok ayeuna urang nu ngerojak geus apal ada, tapi terus saya dicoel kan apal ada. Tapi sabalikna ngomongkeun batur oge. Hei candu. Ayeuna ngomongkeun batur mah emang teu karasa di dunia, tapi karasa di akhir. Mau panasnya ya berarti handap. Ayeuna keun bae lah batur ngomongkeun teh orang mah. Sabar. Nido. Keun bae we ngomongkeun orang mah. Kurang mah cindoakeun deui kasih ituna anu ngomongkeun teh. Sok. Tinggal goreng deh urang we. Beda seorang be cenah keporotan. Ngomongkeun sorangan beunang teu cenah. Mana itu sih? Kita ngomongkeun kumaha. Ngomongkeun ala. Ya. Ngomongkeun batur geus bener dosa. Ngomongkeun sorangan mah geus tak lakonan diri sorangan. Tuh kalau ngomongkeun batur, ayeuna hirup nafsi-nafsi we, aing sia-sia gitu. Nafsi-nafsi we, anak-anak anta-anta itu we. Da urang mah tuh naon. Jeung kudu ngomongkeun batur, hirup urang ge bawa bener bawa. Itu. Ayeuna rek saha wae di dunia orang misalkan teh RT RW geus boga pangkat si Malik henteu Si kasep. wah si Malik dihareupan Gusti Allah mah tukang naon tukang maksiat Pasti. Da kasep. tukang tikung tukang tikung Urang ditikung wae. tapi kan tak apa dihareupan Gusti Allah mah sarua kabeh oge jelema. Ya, lu ngabedakeun makor hiji ibadah. So, arek saha arek aparat, arek saha sarua wae, wah aparat eta teh dihareupeun Gusti Allah mah korupsi. Korupsi teh tinggi korupsi tuh. So, tak apa kan? Rek saha wae oge sarua dihareupeun Gusti Allah mah eueuh nu sempur. Sampurama iwal kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mah sabar. Ayeuna sok kanjeng Nabi dicaci maki dihina. Wah. Jeung sajabana dikumah-kumah kanjeng Nabi cicing we. Sabar, ridho. Arek dikumah-kumah ge sabar we cicing. Kan innallaha ma'as-sabirin. Sabar itu sulit tapi hadiahnya selamat. Alah, kumaha barudak? Tuh, cai, kumaha barudak? Apalagi gitu di dia mah. Kumaha barudak? Well. Ya, urang mah sabar hirup mah. Kembali damangkeun batur mah teu naon. Sabar we ridho. Sugan atuh. Ayeuna damangkeun ku batur kan sahanu apa jual isuk pake urang. Bener kan ki panas sate meureun anu ngomong teh. Ayeuna keluar ka ieu mah rumil moas teh. Rumil. Tetangga boga mobil panas kekelepengan siga lauk kasaatan aya ada gitu aya aing mah Soal. hareudang cenah abi mah tiris ieu teh di dieu teh.
tiris ayeuna waktu turun tarik salimut kena Baso. ayeuna mah waktuna lainna Lapal. lain ngaji waktuna turun terus peureum teh nunggus boga suami istri mah jeung suamina coba anu jomblo kumaha Aduh, abi atuh jomblo mah. Abi jomblo. Itu abi mah teu ngahuleung. lamun ngahalang kitu bisa kabetrik kata kabetrik gelo isuk paketanna Abi mah teu gelo. tong ngahalang power ngahalang mah ngahalang tarik hari itu kasurupan we hari ieu teh naon ieu aduh ya aduh paduki jeung bajidor ya bawa ieu teh meureun Gustami teh nonton bajidor jojogedan ngeunah meureun ya baelah anu balik ke bajidor cing ngagiole terus terkait mah Bu Pak area kene pemuda pemudi aya ayo tos pernah ditinggalkan ke kasih Alah. waduh tai orang mah ayeuna nu ngomongkeun aku cinta kepadamu sehidup semati waduh tai hirup leh Biasana awewe nu sok kitu. awewe biasa Waya calat betina awewe. sehidup semati Pret. bohong pret atau Lalaki mah setia. Kos abi. setia ieu mah nyekelan mik di kamari kene nyekelan mik we sorangan hayang atuh dicekelan mik handap ku batur balik teh anu tadi teh naon cenah urang teh kudu sabar urang oge ieu sabar ayeuna teh didengikeun ku ibu-ibu kadoan Allah tuh ngomongkeun batur kali kadang lagi banyak hei cikene karek diomong hei parah ceha Alah, eha aya. Astagfirullah. astagfirullah Eha. Tuh. So. segala aya di dia mana kolot mah heula hungkul segala mah atuh ngaran teh nu alus Asep aya Asep oh cai ge astagfirullah Asep sadunia gitu kebaiknya urang mah nu di dieu tos biasa pamprok congkrok sareng ibu bapak mugia urang salamina cing dikocor golontorkeun rizkina amin Amin. nu boga motor cing boga Mobil. anu boga mobil cing boga kapal amin keun we heula teu bae bari teu meuli nama ulah kira mah ayeuna anu di dieu teh nang apal karya tiris dulu tapi kan bae nya sugan urang balik di dieu manggihan duit sagepoknya amin ada rezeki mah anu apal gitunya Amin. sugan atuh isuk pageto boh minggu hareup urang disampakeun duit jeung mobil Pajero Amin.
pada dat di jero angkot we tong pajal asli angkot we pada dat di jero pada pondok bohong jeung ibu-ibu teh hayang kemana-mana teh cenek kulit dulu masih kuat ya masih ibu kaget teh pada naon tolabul ilmi istilah bieu teh naon sok amalik teh tolabul ilmi fardhatun ala kulli wal musliman ayeuna kadieu teh urang teh nyamper ilmu berarti urang teh naon cenah ayeuna alamun urang teu boga ilmu ayeuna contohna nyieun bala-bala teu pake ilmu mah urang moal bisa nyieun bala-bala bener teu sok ayeuna meuli tarigo kadon meuli semen teu boga ilmu pasti kitu ayeuna kan anu geus boga ilmu mah nyieun bala-bala teh nya teh meuli angkol meuli wortel meuli tarigo bawang daun tuh kan ari apal ilmu nama orang tapi orang teu boga ilmu teu apal ilmuna orang bakal poek bari harian orang kesimpulan we langsungnya ame metereh iman tali teh naon kesimpulan teh kayak teh orang syukuraneun kaduana naon Bayar hutang kadua nama katiluna Allah kajakan ketika bete sabar bapakna bete talabul nasib kuring mah ngadag di dieu teh sanes berarti orang bisa lain orang bener paling pinter henteu singkuring mah jalmi bodoh jalmi teu bisa tapi nekatkeun hate mah hoyong nyebian we cumarios kajeun balelol nu penting mah naon sok angin semua balik emang semua balik ditanya ke cicing wae aing mah lapar ieu mah laparnya sarua soal teh beta naon cenah talabul ilmi jadi sim kuring di dieu teh sanes berarti tiasa sanes berarti sim kuring pintar tapi sim kuring jadi bodoh hampunten pilih sim kuring aya cumariosan nu teu enak kana manah ngabelantrang kana tarang ngabelantur kana tuur sim kuring dicukapkeun wae sakieu wae wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yupo salawatan lah siap salawatan lah sok salawatan salatullah salamullah ala rasulillah sallallahu salamullah ala rasul alhamdulillah sallallahu salamullah
salatullah salamullah ala yasin hamdulillah bahasana Bismillah wa Muhammadu Rasulullah wa kulli mujahidillah bi ahlil bar ya Allah salatullah salatullah ala Taha Rasulullah salatullah salamullah ala yasin hamdulillah salatullah salatullah Salamullah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin hamdulillah. cicing-cicingnya ya mah salawatan ulas klik salawatan Jayanti cek aing ge di sana mah Jayanti si bebal teh abang keur viral lagu Jayanti beki penting beki gel yang mengaji teh Wancik murid surnyari ketamit mana hujan lentir Gandai sok Wancik murid surnyari ketamit oleh papa mana kamana sia kamana sia kemana ya teh balik ke lapang sok balikan deh ini bapak lain aja tengah penting mbak les mulai balik ya mah terus mau balik bapak langsung ke Jayanti we sok cing cengang ngaitkeun sirahna wanci murid sore arek pamit kamana hujan letih ngari edan bukan jika semis mau balik ayo kan mau balik diteruskan mah akhirnya dulu beres salawatan hep hokcai ayo mah kumaha parang dieu selawatan aku hayang barakah hirupna tapi di beres salawatan sakitu tak apal lagu ayeuna ari di bere dangdutan apal ku sabab guru orang seratus ayat beri sebut ku bacaan qola'al qola'al badru alaina mursyadi maju ada wajaba syukru alaiha mada'a lillahi benar ima ngaji tengah petik teh bunga tuh kerapakan disem kuring cekapkan wae assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih betah ono betah ibu masih betah sadayana lan bapak teh acan ayam buih laras henteu tiris sarua jeung aing tiris lapar
Laras sarua can lelebok. Masya Allah. Ibu udah pikir kang hodo-hodo di tukang itu. Pokoknya malam ini adalah malam tiris. Betul? Barijing endah tempatna oge. Tiris besar wawe tiris mah butuh bebejaan. Galau. Assalamualaikum.